materi kita ngenaan dongeng. Tujuan tina ieu pengajaran kahiji siswa bisa ngapresiasi dongeng nyata nyaritakeun deui mere komentar tur nyurahan unsur carita. Kedua, siswa bisa paham ngeunaan ciri papasingan atau rupa-rupa jenis-jenis jeung unsur carita dongeng. Katilu siswa bisa ngadongengna kelompok jadi dibagi kelompok, terus kelompok ngadongeng secara tema-tema atau paralel. Ari dongeng teh boga ciri-ciri anu tangtu. Titik pamyanganana, titik tolakna tina sastra. Sastra teh hiji karya seni anu digelarkeun ngagunakeun media basa atau bahasa. Jadi sastra teh butuh pisan ku bahasa. Sastra moal mungkin aya tanpa ayana bahasa. Sastra teh sarua wae jeung karya-karya seni sejena. Lamun seni musik mediana musik, lamun seni rupa mediana gambar atau rupa, lamun sastra mah seni anu mediana teh basa. Ari sastra teh aya prosa, puisi, jeung drama. Prosa disebut oge wangun lancaran. Nah disebut wangun lancaran lantaran bahasa nu digunakeun dina prosa mah istuning ngaguluyur lancar tanpa ayana patokan-patokan seperti dina puisi. Leuwih sederhana, leuwih bahasa sapopoe indina mah. Salah sahiji rupa tina prosa teh nyaeta dongeng. Ari dongeng teh hiji carita rekaan. Carita rekaan teh disebut oleh fiksi. Fiksi jieunnan sah manusia. Anu digelarkeunana, ditepikeunana ku basa lancaran teh tadi ku prosa, lain puisi dongeng mah tapi prosa atau lancaran. Bedana dongeng jeung karya prosa sejena, ari dongeng mah sumebarna teh secara lisan. Lisan jadi tatalepa ti hiji jalma ka jalma sejen silih bejaan. Si A ngadongeng ka si B ngadongeng ka si C. Teu ditulis tapi secara lisan. Baheula eta teh ayeuna mah ditulis ka ayeuna mah. Terus ari dongeng mah ukurna pondok. Dongeng nalika didongengkeun deui paling oge 5 menit, 10 menit, 15 menit moal aya dongeng anu durasina waktu ngadongengna 4 jam 5 jam moal aya. Pondok dongeng mah. Lamun dibandingkeun sarujing carpon lah lamun ditulis mah 3 lamar, 4 lamar, 5 lamar, 6 lamar. Salamar oge aya. Sahalaman sakaca. Lian teh eta aya dongeng mah anonimus. Aya anonimus teh teu kanyahoan saha anu ngaranna. Saha anu nyieun eta dongeng. Nah hada kitu sabab lisan teh ya. Lisan pan daheulana di sumebarna secara lisan, teu ditulis tapi secara lisan. Jadi we balukarna teh anonim, teu kanyahoan saha anu ngaranna. Saterusna aya dongeng mah loba unsur pamohalan. Ari pamohalan teh hal-hal anu di luar nalar, di luar logika. Seperti dina dongeng Sangkuriang Kaberangan, si Sangkuriang najong parahuna bet jadi gunung Tangkuban Parahu. Terus dina dongeng-dongeng sasatoan fabel sasatoan bisa nyarita, bisa ngobrol jeung manusia, jeung babada sato jeung sato liana. Terus manusia bisa ngapung, bisa ngalengit hal-hal gitu teh. Nah dongeng mah loba pamohalan teh ya. Saterusna dongeng mah miboga ajen atikan. Ajen atikan teh nilai-nilai moral atau amanat mah cindekna mah. Jadi lamun dicindekeun ciri-ciri dongeng teh hiji sumebar secara lisan, kadua wangun lancaran, katilu
fiksi atau rek carita rekaan. Kaopat loba unsur pamuhalan. Kalima anonim teu kanyahoan sanu ngaranna. Kagenep carita anak pondok. Katujuh miboga ajen apikan. Eta ciri dongeng. Saterusna papasingan parupa dongeng. Kahiji dongeng sasatuan fabel. Dongeng anu palaku utamana sasatuan kaya ning kuya, monyet, sireum, peucang jeung sajabana. Tah dina dongeng mah sasatuan eta teh bisa nyarita tur mangrupa perlambang atau simbol pacipatan manusia. Contohna sakadang kuya jeung monyet, peucang kena kuleget, peucang jeung maung jeung sajabana. Kalakuan sato nu aya dina dongeng teh sekali deui ngagambarkeun kalakuan manusia sebenarnya. Jadi aya ajian moralna. Atawa ajian apikanana. Kadua dongeng jalma biasa teu lumrah parabel. Dongeng anu nyaritakeun kahirupan jalma biasa tur biasana mah pasipatana mahiwal. Mahiwal teh beda ti batur. Contohna nupang kasohorna si kabayan. Katilu dongeng sasakala legenda. Dongeng anu nyaritakeun asal muasal kejadian hiji tempat, ngaran gunung, sasatuan. Lamun di urang mah contohna teh dongeng sakala situ Sanghyang di Cibalanari. Terus contoh sajana di dieu sasakala gunung Tangkuban Parahu, situ Bagendit, Jabati Sukuna Beureum. Eta contoh-contohna. Kaopat dongeng mitos. Dongeng aya hubunganna jeung kepercayaan masyarakat kana bangsa lembut, kana hal-hal gaib. Dina dongeng mitos, hal-hal di luar nalar, di luar logika, ieu pisan, loba pisan. Sebab caritana nyaeta ngan mitos, ngan hal di luar nalar, logika. Contohna dongeng Nyi Roro Kidul, dongeng Nyi Dewi Sri. Terakhir pamungkas dongeng babad. Dongeng anu patalina jeung kejadian atawa tokoh-tokoh nu ngandung unsur sejarah. Jadi dongeng ieu mah aya hubunganna jeung sajarah. Contohna dongeng Prabu Siliwangi aya pan tokoh Prabu Siliwangi teh. Tapi lantaran dongeng keukeuh ieu mah fiksi. Najan fakta sejarah aya tapi sabada jadi dongeng anger ieu fiksi tanda pirek atawa rekaan. Contoh sejen dongeng Kian Santang jeung dongeng Syekh Abdul Muhyi. Nuhun.